jangan banyak sagala. Ampun. Aduh, cilaka. Salah malak deh. Ada teuing mun ditenggelan bakal ngap ku tukang silat mah Gusti. Kumaha carana? Bebeja wae kitu ka Bos Bubun. Supaya awak dieusian sampai teu bolos rong teuing. Jack. Jack. Dila Jack. Keur naon maneh? Cicing di jero. Kada dicai. Henteu aya serangan, Bang. Kada si emak cenah ai maneh mah mani tara ai sabun terebea. Maksimal sok ada ngapain? Urang aya masalah, Jack. Kamari urang malak jelema ai sing horeng anak buah perguruan silat euy alah Gusti aku. Tada cai urang bakal dipegat ieu mah. Aing ngomong nama perguruan naonnya, da ginting-ginting gitulah tak apa. Ah gitu, kumaha tuh? Gimana yang penyanyi RP? Alah, kalakuan. Geus ana orang antar ya ka ditu katen si Bos. Ayo lo, orang susul lo ya ini mah. Bari nyamper eta tasa. Barudak lah. Terus bilang, Tenggelan barudak. barudak itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Udah buka deh. Salah. Bos, mana ya? aya bos, aduh, tadi saya POG dia di mana? Setoran anu minggu kemarin kan asup Bisa, bisa. aduh hampir. Mana? Si Dek. kayak di jadi. Iya kan. Kamana wae lo di dia lo. Oh, ini hawan yang oke, paling dia usah. Oh, deh. Setoran minggu kemarin ke mana? Oh, udah aku beli kopi. Nah, ada laporan. Nah, itu teh awe baru udah kayak kopi menurut. Waduh, bayar namanya dimulai isu. Di laut jadi anak dua orang. Eta maneh, aduh ieu teh dunungan gede. Ulah kieu sih diuk. Kebae dah. Ieu mah sana pun unggul. Lah dibeli. Kenapa gitu aku aing aja di nasepan. Mana yang guys mulai isu aing mulai yang abdi anak buah. Nah, masalah urang, Lur. Setoran ini guys 2 minggu tak asup-asup. Yang dibelikan kalau udah jeung ada rokok. Geus kurang minggu harap dibikeun ka si John ganti pokoknya si Kojek John. Nah, jadi di Mana ya? salah. Aduh, Enggak sesuai kayak iya aya naon ieu maksud kadari aya naon ieu tara-tara. jadi kieu kamari teh. Sorangan teh beak udun. Duit geus teu boga. Aya jelema ngalewat dipalak ku kami teh. Ari sing horeng menang beja eta teh geus baralik silat. Sedangkan kan urang kosong teu bisa nanaon. Cik sugan mah sugan aya bisa pengisiankeun awak atau Anak kumaha. puasa eta nu saredat. Ngadenge mah perguruan naonnya ada daerahna teh Lebak Siun da ginting-ginting gitu. Si Ginting. Heeh, siga nama teh apa? Anjing tahu dan naon anjing aing mah. Seteh denge. Sia. Satu diuk na oh my god. Enggak satu dimulai kira hayang disian ku urang. Mun bisa mah penting ayeuna we ngabai jongjot. Erek maneh unggul. Kabeh. Kabeh we. Ya sok. Omat sadiakeun bawang beureum jeung cengek. Eta we unggul komentar mah. Kita kenaon? Oh, si nyaman, ternyata. Anak buah si Ginting. Perbuatan anak buah si Ginting,
aing dapat ampunan baheula tah ku eta sieuna teh cengit di moal beureum pokona mah ulah kalian ulah hayang nyamuk mungkin rumah urang nyawa si Genting tunu ka urang geus engke penting jam 8 ka dieu deui jam 8 heeh siap jam 8 nya amat Siap hareupeun ya. tadi ieu si ieu lamun ieu si ieu geus 2 kali kasalahan 2 minggu setoran ka urang lamun isuk kitu deui si ieu dipecat baeuna ku didinya dang tulikeun pasar sing murah apa euy urang nyokot siap mana Jack erek kitu wae erek loba Wah, ayo sorangan lo deket terus ya gitu. nya geus kitu mah mana dimulai aya penting ayeuna mana tong ngilu ka dieu urang rek tiluan si Dadang si John jeung si Bre ditulisian mana mah stop teh deui rek ka ditu ka dieu ge kunaon sak kitu bongan saku setoran da urang so Yang diberikan di rokok yang cai teh ari. geus dang panguruskeun ieu budak urang teh nya teu hayang nyaho 2 minggu ku restoran ka urang pemasukan ya maneh ya geus Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ujang suka ke saha? Kamari si Dadang malah rokok baju lagi. Ya mau udah makan pisang itu dah. Anu benar Ujang. Asli nah ibu. Rokok si Dadang kali hak ditarekan. Tinggalikeun si Dadang urang digambreng bebeakan. Dadang. Ka dieu maneh? aya naon mah aya naon Tuh pakai helm cokot. nah mah kayak helm berjalan Pakai. jalan Kalakuan teh jeung pujan bajing sagala. aduh jadi kepikiran nih baru udah ka imah datang urang teh sok aku sih diri beda hareupeun baru udah masa sarana ku telepon si Abah ya mah si sudah aktif Pak. Assalamualaikum Mbah. Waalaikumsalam. Oh, ayah Jan. Mereka bumi. Oh, mangga diantos. Mangga. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbah. Sehat Mbah? Alhamdulillah, cuma sehat berudah. Hai Mbah, udah saya mah. Mbah, itu anu hampura diganggu Mbah. Wengi-wengi ka dieu. Iya si Sardang dah Mbah aya masalah cenah Mbah teh. Kunaon Jak? Jadi isukan teh diajak tarung gitu jeung perguruan silat anak buahna si Bre Ginting. Anu baheula ku Abi pernah pasehat teh Abah. Oh, nyanyi si Bekin. Murah we Abi minta tulung ka Abah. Bunga Abah saya tuh Pak. Tapi terus nyala syarat nama. Orang merancangan. Syarat di dari tengah. Mau, nu sampai teh anu tadi. Iya, sakieu kalau bikin siapa? Oh, pakai tabah berapa? Iya, iya nya. Pasti si Genting si Genting apa? Iya, baru Oh, ada iya, kemana sih gitu? Aku berapa? Oh, Abi di Yang atas selatnya, mana nggak percaya ke campur? aku berapanya? Sahajang kan lebaran teh. Iya Pak, biasa. Dadang. Sehingga ada kepala awakna Pak lah. Iya, Pak Betawi. Astagfirullah,
jauh abi mah abi aduh salah Pak. Iya. Terus iya secara malana yang atas. Kok kan bentuknya? Pak, masuk Pak, iya Pak. Asal loba bah. Tilu kali. Manjur. Manjur. Bah bener bah. Udon sama cukup. Oh, duit awang mah tadi yang dari bawah. Mudah-mudahan itu kuat awaknya. Tengah. Tatampi semburanana Pak. Manjur jar. Bagi kami kesalahan Pak tadi. Orang yang buat Yang kabura. Pak sudah tegas sama Sian Agung. Oh, nah ya naon. Aduh HP. Itu mau tanya. Penyerah kantor saya ini banyak. Yo, itu. Pak tuh abi di kantor. Ya, Assalamualaikum Pak. Ya.